Da asa nong toreng kene bieu ucapan Semar. Wah, lain nong toreng kumaha tuh teh. Yen bangsa urang teh era diseungsirikeun wae ku urang deungeun. Lanya. Geuning jeung batur sarombongan oge eusina mah geus lituar. Nah, Pada-pada hayang nonyolkeun diri. Pada-pada hayang kapuji, hayang kapake sorangan. hayang kapake sorangan. Paduli batur kajejek paduli rugi. Asa Ta eta teh hartina silaing teh salilana ngan ukur ngeunah cicing dina bangke. Nincakan bangke atawa kau itu apa? kepada beta. Betul. Nyaita mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain. Siapa penderitaan dewek ngamucunghul. Barang mucunghul dewek kalam. Aduh aya barang kirim yeuh. Bisa itu saha? Saha teh? Aya kitu akang eta. Aya kitunya milik aing ieu. Allah. Dulu akang teh. Tah kitu jelema loba nyeri teh nya. Aya we geuning eta teh. Cek aing oge. Man ka abdi mah tiis kan. Aya barokah. Sok aya wae ganjaranana. Eta akan jalan. Ci bapa hajat deuleu ieu teh. Nyaeta munut lagu Hamdan. Beres. Apa kan mah keur di dieu. Aduh sorana geus kieu Hamdan teh duh. Nya wayahna we ka tutulangan presiden ke. Moal ada ieu mah hayang ku cepot. Hak aing, hak sia, hakaneun. Geus si amplopna ka dieu ngalagu. Ulah pacoro. Kenakan. Hayang nu gede sirupanana aing ah. Nah eta cenah. Hamdan gitu nya. Hamdan li rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Kon koroba Fathul Mubin Innahu Was-Sami'u Alim. Puji kagungan pangeran nu maha ulas turkeman Gusti mangka muka purang bagja. Ya Allah ya Rabbi mantena maka kuningan dulu Salawatan ala barokatan Allah Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. salam sinalang sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para sahabat para ahli jeung karabat. Salawat
Tuhan. Barokat Allah Muhammad Rasuli wa ala